Assalamualaikum, halo Rip, Damang Rip. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Damang. Kemana we? Ari kemarin di telepon teh meuni jual Aduh, mahal gitu. saya teh kemarin teh beres syuting sinetron kemarin teh. Syuting sinetron naon Rip? Ieu ajab Ajab jika cinta tak berdosa. ta eta. Dan sibuk ada berenya. Sibuk iki namanya pulang ye. Pulang naon? Pulang syuting. Itu sih Pulang betul di Saudi. Saudi. Hmm. Ini mah Ini. kemarin gawe cenah naon. Kemarin syuting. Oh jadi Pihak kontrak kemarin makan. Oh, jadi PP menurutnya pulang pergi gitu. Pulang pergi di Saudi Kak. Sukabumi. Ayo kok sawara Rip teh Rip? Di teh 2 kali naik angkot sih di Sukabumi ka Saudi teh. Oh gitu. Heeh. Di teh di Sukabumi teh naik anu Naik angkot jadi natana naon Piit Air menurutnya. Piit Air. Ring Bonol Air. Sekali jalan teh ke terminal ya nya, ke terminal teh goceng. Terminal goceng. Goceng, tadi terminal ke Saudi 10.000. Oh, gitu jadi 15.000. 15.000. Bolak-balik 30.000 lah. Jadi 30. 30.000. Heeh. Iya ngomong orang DPR Rip ya. Hmm. Di bawah pohon rindang nya. Ya. Oke. Ya. Kumaha ieu jodoh teh menang can Rip? Alhamdulillah ya. Aya Ya. tinggal nunggu Masalah ngerayu-rayu mah Jalan ka dieu jago aduh. ngerayuna kumaha cara gaya Arif kumaha? Kumahnya Saking ngegombal. gombal tuh bukan ahlinya lah saya mah. Bukan ahlinya saya mah. Jadi saya mah ada magnet, ada daya tarik tersendiri lah gitu. Jadi chemistry-na jeung chemistry-na jeung kabogari mah dapat berarti. Eta. Jadi langsung nyantol dengan Nyantol. eta. Yang penting mah Rip anu pemajikan mah anu diajak balangsa. Tah eta Anu bener. diajak meri, Tah eta. anu nya alka kolot urang. Tah eta bener. Bener teh cik Bener. Arif mah. Bener gitu sih. Daripada ayeuna ninggalina Gelisnya. geulis efek teh kenyataan boro-boro. Boro kudu mah ai fisikna geulis, ari hatena goreng batu cuma mending kene sederhana tapi inner beauty-na Tah anu kudu HD we nya. eta bener pisan. Akhlakul karimah. Tah insyaallah Insyaallah. Insyaallah lah. La haula wala quwata illa billah. Antum siapa? Antum Hendi Ndai. Oh, Hendi Ndai, iya. Guludug. Antum siapa? Ana lupa lagi nama Ana siapa? Nama Ana siapa? Coba Arif bahasa Arab. Haus naon cek Arif? Bahasa Arabna haus nginum citiis. Salah. Naon atuh? Anna halab lama taminu. Aduh ese ngomongna. Ese ngomongna. Lamun bahasa Arabna nanyak. Anjak. Hmm. Duh, taluk naonnya. Lama tak mudun. Aduh. Lama tak mudun. Terus suka bahasa Inggrisna budak cirik naon Syarif? This is budak ceurik. Lah. Naon? ICU. Hmm. Oh, gitunya. ICU kan di iceberg, jadi ICU. Aduh. Ngomong-ngomong itu ucing keur hamil mau nantinya tuh. Oh itu, saya dikawin ku saha eta mah euy. Kawin kucing teh. Tuh Arif kangen Arif suka Arif. Heeh. Berarti di tahun 2000 Masehi itu apa kita nya? Oh, ini seberapa puluh tahunnya? Oh, itu 400 tahun. 600 tahun lah aya mun tepang teh. Arif pena orang bicara seetik ngomongkeun politik tapi urang mah ulah serius teh ngana politik mah nya. Iya. Soalna politik teh ngompol dina liang leutik. Eta. Gitu. Menurut Arif perpolitikan di Indonesia enak kumaha sih Arif? Enak. Menurut seorang Arif gitu tah. Nama politik nama musingkeun. Musingkeunna dalam hal apa Arif? Ayeuna jelas-jelas aya pasal anu teu pararuguh teh dengan. Jadi aya pasal anu urang teh kan mata urang geus aya nu teh kawin ge ngesahnya. Ngesah Secara agama. Secara agama Ya, lahir halal batin, gitu halal. lah gitu. Tapi kok yang anehnya lagi kalau kita memaksa, bukan memaksa dalam artian emang menurut agama ya nya. Si istri dilaknat ku Gusti Allah lamun menolak hayang salaki ta eta kebutuhan biologis teh nya. Tah tapi anu mah kumaha nya dibalikeun jadi urang sieun maksa hek awena tidak terima urang teh didenda 12 juta Rip. Aduh aing mah nya kumaha nah sih nya. ieu teh Tapi urang nu bodoh ting apa emang eta kapinteran gitu tah. Eta teh leuwih pinter ti urang.